Para mitra kaum dangu atuh Mangjaya nuju ngahanca dongeng nu judulna Ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna nincak bagian kaopat. Kasugri kaum dangu sadaya Mangjaya ngaturkeun nuhun ku dorongan ti mitra sadaya. Dugi ka para wargi channel Mangjaya Official masih tiasa nanjeur dugi ka ayeuna. Insya Allah masih kena seueur dongeng nama para wargi nu bade diangkat ya digali di nalika Mangjaya siaran zaman kapungkur. Kitunya para wargi sadaya, Mangjaya ngaturkeun nuhun para wargi dongeng-dongeng di Mangjaya Official mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pang beberahmana. Mangga nyangakeun ka wargi-wargi sadaya carios nyambung judulna Ingkar karangan Koswara dina bagian kaopat. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna nincak bagian kaopat. Para wargi sadaya dina akhir bagian katilu urang sami-sami ngabandungan. Harita para wargi jangnana dibawa ku hiji awewe nu can puguh jirimna kitu. Nah aya cenah para mitra sadaya di model anu kieu di dunya ayeuna. Rak sayang seuri. Ngaranna ge dongeng atuh para wargi sadaya dongeng teh atuh. Karangan. Di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus. Direka-reka malar siga teh direka-reka malar siga para mitra dongeng teh mah gitu. Nah percaya teuing kana dongeng para mitra. Mangga urang teraskeun ieu hanca dongengna, mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna pikeun urang sadaya. Mangga. Panjang lebar eta awewe nu can kanyahoan siga kumaha rupana nyaritakeun perkara bulan. Malah disabit-sabit perkara kanyaah kacinta jeung kabelaan sagala. Daek teu daek ngajadikeun jangnana sakedapan mangahulang miragatina. Ngaja ngalenyepan sakur omongan eta awewe nu can katemong jirimna. Sarta ana dilenyepan leuwih antem memang loba benerna. Eta sababna kolebat beungeut pula nemongan bareng jeung eta dina tungtung hatena jangnana ngagarentes kieu. Wulan, ieu Kang Nana Wulan nuju naon atuh anjeun teh Wulan? Muga-muga we ku ayana akang aya nu mawa ka ieu tempat ngajadikeun cukang lantaran pikeun kaayaan Wulan nu keur kenging musibah. Muga nu keur nungguan akang teh nyaan bakal daekeun nulungan Wulan. Bisa nyageurkeun Wulan, sing percanten Wulan. Saestuna kaasing Kang mung kanggo Wulan. Kacinta akang mung ka ukur Wulan. Pohara gedena duriat akang ka Wulan, Wulan. Geuning ngadon ngahulang, mah henteu. Ceuk jangnana ngagebeg oge rada reuwas keur anteng mieling Wulan. Bet digebah ku sora eta awewe nu can kanyahoan jirimna teh. Tong ting jadi lamunan moga-moga we atuh nganti-nganti kadatangan Kang Nana bakal bisa nyageurkeun deui Wulan. Geus lihat teuing urang di dieu yeuh. Urang asup Kang Nana. Hoream ah. Naha? Sok sieun anu rek didatangan ku urang teh jahat jeung telenges atawa rek nyilakakeun ka kuring. Kuring mah rek balik dewe lah, moga-moga we anjeun naek nganterkeun kuring ka imah Wulan. Duka kumaha jangnana kalah kahayang balik deui inget ka Wulan kiwari. Pohara rosana jeung duka kunaon manehna bet hariwang sok sieun Wulan meunang kacilakaan. Moal rek dicilakakeun keur naon atuh jauh-jauh kuring nyusulan anjeun. Ari rek dicilakakeun mah keur kitu bray panto gedong muka. Rong heap aya nu kaluar saurang lalaki pangawakan jangkung gede. Kumis baplang sangadulang sepir leungeun babalingbingan ting berhil. Panon petet siga mata lele teu make baju nu makdak bulu dada katempo menikanal para mitra. Eta jalma nu jangkung badag nyampeurkeun ka hareupeun jangnana. Sarta geus aya hareupeunana eta jalma dongko. Kawas nu ngahormat bae puguh jangnana samarasa. Ngarasa heran naha saha jeung naha jelema biasa atawa bangsana nahaon. Tacan ge leungit kaheran jangnana harita. Eta lalaki nu jangkung gede geus ngomong sorana tarik kana ruan. Wilujeng sumping nyi Mas. Kumaha dunungan aya sabta? Ceuk si awewe can katemong jirimna. Aya sun ngantos-ngantos kasumpingan salira.
namun saurna teh naon margina nyimas buat lami ngandeg we di dieu teu enggak kalabat sun pugu ieu nu disusulan ku kuring horeameun asup naon sababna ani kamu asup cek eta si lalaki nu kasebut si Sapta tumanya kajangnana ngomongna bari jeung molotot teu ngiceup-ngiceup samemeh kuring ngajawab kana pananya anjeun beunang kuring nanyakeun ngaran anjeun oh ngaran kuring Sapta Seta tapi cukup disebut Sapta we kuring mah geus ado Ki Sapta anjeun bangsa manusia atawa siluman manusia kuring mah sarua jeung anjeun hari nu nyokot kuring ti imah bulan bangsa lelemut kuring mah bisa lumaku bari jeung nyaho kana kalalian kuring rek percaya rek henteu pokona mah ieu mah demi kanyati dulungan kuring ka bogoh anjeun ka bogoh anjeun nya dunungan kuring marentah kanu ayeuna bareng jeung anjeun supaya anjeun bisa datang ka dieu nyaho ti mana panutan kuring keur gering teu nyaho ti sasaha pokona mah dulungan kuring mah nyahoeun cukup lah teu kudu tanya bari oge jelema dulungan anjeun teh engke ku anjeun bakal ketemu jeung ka saksi mun anjeun geus aya di jero bangunan eta imah gedong teu meunang nyaho ayeuna nya teu meunang ngalanggar undang-undang ngalanggar aturan atuh pokona mah geus ditata aturan di dieu teu meunang dilanggar teu meunang dilempak oh kitu eta dulungan anjeun teh awewe teh lalaki engke ge bakal kanyahoan ngeunaan awewe teh lalakina sok asup kepleungeun Ki Sapta newak para mitra kana leungeun jangnana geus kitu mah jangnana teu bisa majar kumaha manehna ngicrik nuturkeun Ki Sapta Seta asup ka pakarangan gedong Sigerong sarta ayeuna leungeun anu waktu tadi aya nu nyekelan ku si awewe teh teu katempo jirimna taya nu nyekelan deui duka mun dilesotkeun najan kitu kumaha jangnana tetep kaambeul ari seungit parfum anu ngadalingding mah netelakeun yen si awewe aya gigireunana najan anger ari jirimna mah teu katempo para mitra kaum dangu brai panto gedong ku Ki Sapta dibukakeun ku leungeun kenca leungeun katuhu masih keneh nyekelan leungeun jangnana breh di tengah gedong ublung ablag para mitra blung belang na ublug ablag lalega bari eueuh meja kursi hiji-hiji acan malah teh nu herang teh ngagenclang teu diamparan samak-samak acan kebat Ki Sapta Seta mawa jangnana ka tukang sarta tetela kaayaan eta gedong menib ublug ablag lalega bari eueuh paparabotan nahaon sakumaha ilaharna imah gedong nu aya pangeusina tetela de ayeuna mah katempo ku jangnana yen katuheueun manehna kamar ngajajar aya genepna bari jeung pantonana rutuk duka naon nu di jerona aya nu ngeusian duka henteu jangnana teu barang tanya ka Ki Sapta Seta atawa ka si awewe nu teu katempo jirimna beuki jero kamar-kamar masih keneh ngajajar aya kana 10 kamarna nyangka di kamar-kamar teh pedah we aya panton nutuk bari di jerona teu kadenge aya nu batuk-batuk acan tekung silila tepi kapal gigireun kamar anu pantona dicet beureum beda jeung nu tadi panto-panto kamar teh cetna kabeh ge koneng nu ieu mah beureum burahay reg Ki Sapta Seta leumpangna eureun nangtung hareupeun lawang panto nu anutup panto pulas beureum burahay teh tekung si Ki Sapta Seta nyarita naon-naon kadenge ti jero para mitra sadaya eta kamar sora tandesna keur sirik sora awewe kadenge ku jangnana leuwih halimpu batan si awewe nu tadi teu katempo jirimna asup Sapta Seta nyimas layang sari harita teh para mitra sadaya para mitra sadaya nyarita hapunten sanes ieu mah para mitra nyimas layang sari mah ditita asup sok nyimas layang sari asup ajak ka jero eta jajaka gebeg jangnana ngagebeg teu sangka nu aya di jeroeun eta kamar geuning nyahoeun mun manehna ayeuna aya geus aya di dinya dibawa ku Ki Sapta Seta unyuk sumanganen Ki Sapta Seta kagigir baripokna nyimas hayu urang kalabat Ki Sapta Seta kangnana hayu urang asup tapi jangnana teu nurut kitu bae kusabab dirina loba kaheran maksakeun tumanya bari jeung hayang leuwih yakin kana naon nu kadenge ku manehna bieu aya nu di jero anjeun teh awewe kadenge seuri bari kasawangna teh tangtu baris mata narik kana ati tur can kanyahoan oge nilik kana sorana jeung kana seurina jangnana nyangka mun aya di jero kamar teh awewe geulis bener kuring awewe baraya
sok barengan Ki Saptaseta jeung Nyi Mas Layang Sari buru-buru nu di jero kamar ngahiap-hiap nita asu kajangnana rek naon anjeun make hayang panggih jeung kula sagala anjeun nyaah teu kawulan geuning kalah nanyakeun kitu jawab heula nyaah teu puguh we cinta puguh malah poarami cintana leuwih ti kana naon-naon jangnana ngajawab jujur jeung sahinasna saluyu jeung kaayaan hatena mun nyanyaah jeung cinta anjeun kudu ngagugu ka kuring lantaran eueuh deui nu bakal bisa nyageurkeun kaboga anjeun iwati kuring bohong rek percaya rek henteu kumaha anjeun we ngan ulah kaduhung mun kaboga anjeun nepi ka nini terus pireuk lantaran teu diubaran ku kuring bener teh teh kuring mah tara ngabohong buru-buru kada ka dieu Sapta kulan buru-buru atuh bawa ka jero Layang Sari lainna kalangkah ulang buru-buru ka dieu mangga harita para mitra Saptaseta ngareret ka jangnana yuk ka jero awas ya mun anjeun jeung dunungan anjeun nyilakakeun ka kuring ulah samat kaniaya sia kuring bakal ngalawan ceuk jangnana bari molotot ka Ki Septa Saptaseta nu dipolototan mah para mitra sadaya anggur nyerengeh bari ngomong kalem naker sia nu rek nyilakakeun anjeun jangnana moal aya tuh bener moal rek nyilakakeun kangkang mah nu teteh lama kuring jeung Nen Kancanawati teh barek mubaran kaboga anjeun nu ngaran Wulan jangnana teu loba omong deui najan loba kaheran jeung kapanasaran disidem dina hatena nu nyata mah manehna hayang nyaho naha kumaha rupana dunungan Ki Saptaseta oge sugan we di jero mah manehna bisa nyaho ngeunaan rupana si awewe nu disebut Layang Sari nu salila ieu para mitra teu katempo jirimna naha engke bisa ngajirim atawa moal ngaso heula para mitra sadaya ngaso para mitra sadaya panto pulas beureum diputerkeun gerenelna ku Ki Saptaseta tuluy disurungkeun berai muka breh di jero eta kamar nu lalega teh aya saurang awewe geulis pohara taya babandinganana najan siga geus umuran tapi kageulisanan asa hese pikeun neangan babandinganana eta awewe geulis diuk sidakep bari katangan pohara keur-peureum panona sedeng kadua dampaleungeunna sidakep dina palebah dada katemong nyeungsieung nanakeun aya jeroeun baju pulas hejo pucuk cau tetang tuneuh neureut jeung eusi nempo eta kaayaan istri geulis jangnana bet kumetap sagala lireun nu ngarasa uruy ku dahareun bae komo ningali lambaina nu beureum pucuk kastuba bari wangun eta lambai matak pikabitaeun sanyana nu luhur ipis nu handap rada kanal dina wangun anu keur imut ngagelenyu atuh pangawakan keur diuk tangtu jangkung leutik daek teu daek ngajadikeun jangnana ratu tutunggulan jajantungna Prae eta istri geulis teh beuntak paneuteup manco ka jangnana teuteub nu pohara seukeutna bari kawas teutepan anu ngandung birahi kelenyu imut bari pokna wilujeng sumping jajak ka Kasep heran kunaon kuring beta bisa ditepungkeun jeung saurang awewe geulis bari kuring dibawa ka ka jalan ku jalan demit teu terus terang lantaran kuring nepi ka ayeuna canyaho saha sabenerna nu mawa kuring ayeuna nu mawa anjeun katelahna Nyi Mas Layang Sari bangsa lelembut lantaran manehna teh siluman nu ngageugeuh di Warudoyong di Walungan Cileuleuy ari anjeun bangsa manusa lain kuring mah manusa sarua jeung anjeun nya kitu Ki Saptaseta ge bangsa manusa bener anjeun bisa nyageurkeun ka boga kuring bener nah atuh kuring nu dipabageunana lantaran perlu aya dibadamikeun heula antara kuring jeung anjeun jeung nempo anjeun sakitu belana kanu jadi pamanya kabogo kanu jadi bebene sigana piraku mun anjeunna teu daek ngalaksanakeun syarat-syaratna kitu naon syarat-syaratna samemeh kuring nerangkeun syarat-syaratna nu kudu dicumponan ku anjeun kuring merdih supaya salila anjeun aya di dieu poma anjeun ulah ngucapkeun lisan atawa kereteg dina hate nu aya patula patali jeung pangeran sesembahan anjeun sanggup ulang jangnana para mitra sadaya manehanana ayeuna para mitra keur perang sabil perang gede para mitra merangan hawa nafsu ya sing saha para mitra nu bisa merangan hawa nafsu insyaallah anjeunna bari salamet baris dipaparin jalan nu dipilih dokumentena baris dibere pituduh anu panghade-hadena keur dirina namun model jangnana para wargi sadaya keur merangan hawa nafsu ieu para mitra akidah anjeunna keur diganggu para mitra sadaya keyakinan anjeunna keur diganggu para mitra sadaya
Nah kumaha tuh jangnana mangga urang teraskeun. Jangnana ngahuleng teu lila tuluy nyarita. Teu naon asal wulan bisa cager deui, tapi awas mun anjeun jalir janji Cidra Subaya kuring moal ngantep ka anjeun. Ieu tempat tangtu ku kuring bakal dihancurkeun. Kuring mah moal jalir janji ingkar tina Subaya lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Lantaran iwa ti kuring nu bakal bisa nyagerkeun ka boga anjeun. Tas ngomong kitu Gorowok istri nu ngaku ngaran Kancanawati ngagorowo. Layang sari kaluar anjeun, tinggalkeun kuring. Unyuk sumangga, paledug gigireun jangnana aya haseup meledug bodas. Terus haseup ipis teh nyulusup kana liang kunci panto eta kamar kebat kaluar. Sabta maneh geura kaluar. Jaga keamanan tur juga jaga bisi di antara nu keur uubar ka kami aya nu kaluar teu kanyahoan. Laksanakeun. Unyuk sumangga sun wilujeng dikandun. Leos Ki Sabta Seta ninggalkeun eta tempat. Kebat kaluar bari teu poho meunutkeun deui panto kamar harita teh para mitra. Istri geulis nu aya hareupeun jangnana paneutupna mancok ka palebah panto nu bieu ditutupkeun ku Ki Sabta Seta. Giler panonna gilerna atuh aing teu para mitra eta panto bisa ngonci secara otomatis. Jangnana ngadak-ngadak asa maruringkak bulu punuk kitu nu karasa ku manehna harita. Sanggeus aya di dinya tinggal paduduaan antara manehna jeung eta awewe geulis nu aya hareupeunana. Jabati kitu tetep hatena mangarasa heran nu lain lumayan. Ku kaayaan ayeuna jeung dedegan deui loba kainget. Deg-degan loba kainget. Inget ka indung bapana, inget ka wulan, inget ka Mang Amud jeung ka bimuna. Nana tuturkeun kuring, jung eta istri geulis nu ngaku ngaran Kancanawati nangtung. Gandeang lempang muruh hiji kamar anu aya gigireun eta kamar. Sarta lawang panto geus muka sup nyi Kancanawati asup ka jero kamar. Jangnana masih kene diuk bari rurut reret di sakuriling eta kamar nu lalega ublug ablag. Sarta ret ka palebah lawang, kamar anu ngahubungkeun eta kamar jeung kamar nu bieu diasupan ku nyi Kancanawati. Ngadak-ngadak muncul rasa kapanasaran. Panasaran hayang nyaho naha keur naon ayeuna nyi Kancanawati di jero eta kamar nu hiji deui. Jeung naha aya maksud naon pangna bieu nitah ka manehna supaya nuturkeun. Para wargi saahna cenah yang bohong teh kabina-bina teuing cenah. Moalnya kunci teu dijepretkeun bisa ngunci ku maneh cenah kitu. Oh, para wargi sadaya. Zaman modern ayeuna hal ieu tos teu aneh. Upami para wargi, para mitra sadaya ningal tata cara nutupkeun panto ti kajauhan kitu. Janten ngagunakeun remote control, para ngagunakeun remote control. Janten nganggo alat-alat segede korek api, tinggal mencet panto ti kajauhan muka. Para wargi sadaya. Ieu hiji tanda kamajuan. Naon teh? Dina ieu dongeng mun kapungkur para mitra eta teh ngan saukur kila-kila. Hiji tanda yen hiji waktu bakal kitu. Yang kabuktoskeun para wargi sadaya kitu nu Zaman baheula cenah para mitra sadaya jelema bisa muka kunci ngan seukur ditiup. Ayeuna ge bisa para mitra sadaya. Asa naon teh ieu we nyekel alat nu segede korek api teh kitu contohna. Pencet panto muka. Kitu diantawisna. Mangga urang teraskeun ieu dongeng namung satacan dilajengkeun bade ngaso heula. Para mitra kaum dangu, lantaran pinuh kurasa kapanasaran teh jungjang nangtung ngatayap lempang ngadeuketan lawang kamar hiji deui. Tetela lawang kamar teh teu make panto geuningan tibang di halangan ku hordeng ipis. Sarta paninyo jangnana bisa tembus ka jero, breh teh pohara ngakebegna jangnana harita. Lantaran katempo ku panona pribadi nyi Kancanawati ngagoler di luhur tempat tidur, bari ebreh teu katutupan lamak sacawir. Ku hal eta pisan jangnana jadi mundur dua lengkah ka tukang. Asa wegah rek asup ka eta kamar tapi panonna mah aneh. Bat hayang terus nempo ka eta jero kamar tur ku manehna katempo. Nyi Kancanawati neuteub ka manehna bari imut ngagelenyu, imut nu pinuh ku daya tarik para mitra. Imut nu ngandung pangirut para mitra kelet nu ngandung pamelet siga nu ngandung pangajak setan. Jangnana mundur deui dua lengkah tapi ada rek balik deui ka urut diukna tadi mah bet asa wegah. Dina tungtung hatena muncul dua perasaan. Perasaan hayang asup jeung perasaan nu hayang kaluar ti eta kamar. Najan kumaha nu katempo ka aya nyi Kancanawati harita, daek teu daek jangnana boga sangkaan goreng. Lila jangnana ngajanteng nangtung bari panon teu ngiceup-ngiceup. Tembus ka jero ngaliwatan hordeng ipis nu aya di lawang kamar.
Keur kitu galindeng nyi Kancanawati nyarita. Sora wuh halimpu mata ka genah kadengena. Nana, buru-buru geura ka dieu. Buru-buru geura asup. Kuring ngaharepkeun hiji kasugemaan ti diri anjeun. Buru-buru geura banyur diri kuring. Kumadu ka asih jeung kadeudeuh ti diri anjeun. Buru-buru. Sungut jang nana asa dirapat para mitra. Asa hese erek dipake ngomong hate deg-degan jantung raratu jajantung ratu. Kakara keur diri mah umur-umuran nempo kaayan seperti harita katempo ku manehna. Aya hiji kahayang nu hese digambarkeun ku omongan, tapi diingat kana lilinggeran ingat ka temah wadi. Yen kacida salahna mun dirina kiwari kudu milampah nu teu bener. Nganteur kana kahayang Nyi Kancanawati. Manehna ngarti jeung surti, yen Nyi Kancanawati nu masih ngagoler luhur tempat sarete, hayang dirungrum jeung dibere hiji kanikmatan nu taya wates wangeunna. Geuning ngadol ngalamun anjeun teh. Geura ka dieu nana tenang we. Da moal aya sasaha moal aya nu nyahoankeun moal. Buru-buru nana buru-buru. Piraku anjeun teu kabita. Na kurang kumaha kitu diri kuring. Nana sok buru-buru ka dieu. Nyi Kancanawati terus umajak ka jangnana tapi jangnana wegah mun kudu asup ka jero manehna terus mundur. Mundur sababaraha lengkah nepi ka tongongna adek kana tungtung temok tukang nana. Najan kitu duka kumaha panon mah terus manco. Panasaran hayang nempo ka palebah waruga Nyi Kancanawati. Ih anjeun mah tetela can pernah ngarasakeun hirup anu kacida nikmatna meureun nya. Mun anjeun embung ka dieu heugu kuring bakal dipaksa, kuring bakal ngajak anjeun ku jalan dipaksa. Seraya angin tiis ngadalingding nebak kana dada jangnana. Turu muncul hiji keajaiban nu susah pikeun dicaritakeun. Lantaran sacara dadak-dadakan awak jangnana maju ka hareup kawas nu teu napak. Padahal dina hatena mah nana mung maju, mung asup ka jero kamar Nyi Kancanawati. Tapi naha atuh awak ngadon terus maju. Najan merod taya hartina terus ngalayang. Suku teu napak nepi ka sup geblug para mitra awak jangnana ni harita teh ngageblug kana kasur. Najan kumaha anjeun moal bisa leupas dina cekelan kuring nana. Yuk urang babarengan hirup dina umpal-umpalan sagara. Yuk urang teangan kasugemaan urang hirup di alam dunya. Pangaruh hiji kakuatan nu dipiboga ku Nyi Kancanawati. Puguh manehna teh beunang disebutkeun lain jalma samanea. Najan ngora keneh katempona padahal umurna geus ratusan taun. Jangnana jadi teu bisa nolak kana sakabeh kahayang Nyi Kancanawati. Najan jangnana nyebut mung 1000 kali mung. Tapi ku kakuatan Nyi Kancanawati barisanya nama. Munili kana kaaya Nyi Kancanawati mungguh lahir nama taya cawadeunana. Awak sampulur para mitra sadaya. Teu aya cehcel, teu aya bocel, taya ceda acan. Ocapkeun para wargi sadaya bareng jeung kahayaan harita. Kacaturkeun di tempat sejen Pahamjah jeung Bu Halimah katilu Neng Esti. Keur ngariung di teras imah. Bari ngararasakeun mawa hawa kasorenakeun. Nujeng seger jeung nikmat. Neng Esti loba tatanya ka mamangna para wargi sadaya. Jeung ka bibina nanyakeun soal karamean kota. Nanyakeun soal tempat-tempat hiburan nu sakira bisa didatangan pikeun ngahibur dirina. Atuh harita malah nanyakeun soal kolam renang sagala. Puguh di Jakarta oge Neng Esti resep berenang. Nya hal eta ku mamangna jeung ku bibina dijawab satarabasna. Saluyu jeung kaayaan anu sabenerna. Ngadenge jawaban ti mamangna jeung ti bibina harita. Neng Esti ngarasa bungah oge hatena. Jabati eta manehna bisa ngukur nepi ka mana kahadean jeung perhatian ti mamangna jeung ti bibina ka dirina. Bibi, cek Neng Esti saterusna bari neuteup ka Bu Halimah. Aya naon neneng? Cek Bu Halimah ngarasa reueus oge hatena. Ku ayana nu jadi alo para mitra talete loba tatanya. Babalik kanan mun cicing bakal boga sangkaan teu betah. Ari ieu pangna geuning meuni talete loba tatanya bari katempona paromana oge pinuh ku kabunga. Bibi, kumaha aya naon neneng? Cing bade naroskeun naon atuh neneng teh? Pokona mah upama aya kapanasaran atawa anu can kaharti atawa anu can nu perlu ditanyakeun, tanyakeun we, ulah asa-asa neneng. Cek Pahamjah bari ngarenyu imut sagala. Moal benu bi upami Esti naroskeun hiji hal nu can pernah disabit-sabit eta tadi. Make bendu sagala bibi mah cara bendu neneng. Cik mangga bade naroskeun naon teh? Bu Halimah neuteub seukeut kanu jadi alona.
Mang aya naon neneng sok atuh tong asa-asa aya kena kirang nu ka naon peryogi dikanyahokeun ku neneng mah aya naon atuh aya ka kirang nuhun perkara naon perkawis Kang Nana naon-naonana nu kaheran teh make jeung ditaroskeun sagala eta panginten neneng mah peda dugi ka waya kieu acan mulang keneh nya mun sakitu tok sonten terus ka mana Kang Nana teh bi lah aduh ka atuh neneng maklum budak lalaki mah lah sok kitu sok resep ulin sigana mah moal lami de oge neneng geura datang ngurunyung lah kala naon teh pasti atoheun geura upami terangeun di dieu aya neneng mah mangkaning lami teu tepang sareng neneng teh kantonan we lami mah aya 3 tahunan teu tepang teh mang oge mi ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso pahamja harita para mitra sadaya jeung Bu Halimah mancokeun paningal ka Esti nu diuk hareupeunana dina sorot panon Esti kagamar jeung kasawang siga aya hiji kapanasaranan siga aya nu perlu dikanyahokeun dupi Kang Nana teh Neng Esti nyaritakeun teu kebat kawas nu heureun kuletah kawas nu bingung rek ngomong pamari ieu eta nyaloskeun teh sok atuh lajengkeun neneng bade nyarios naon neneng teh eta bibi ari Kang Nana teh parantos kagungan papacangan tapi teu acan bi oh eta mohon geuning kalau kagumujeng bibi teu naon-naon neneng mah aya wae nya geuning patarosan teh mana nu mawi bade naroskeun naon manawi teh bade naroskeun naon we ipek teh soal eta nya panasaran meureunnya neneng muhun mangga tuh waler sing leres cek Esti bari sajeroni ngomong teh katemong lungak-lingek sagala hari sakatarang emi mah can gaduh kabogoh si akangna teh neneng cek Bu Halimah para mitra nyumputkeun ka aya nu sabenerna leres mang Neng Esti ngareret ka mamangna bari minta jawaban ih memang kitu neneng sakatarang mang mah Nana can bogaeun kikineuan pokona mah can boga papacangan can boga bebene namung nyaduh kaarisannya nama da puguh lalaki mah apan anak mang teh bisa bae bogaeun kabogoh nu di naon teh piduaran ngancan bebeja terus terang ka emang jeung ka emi teuing mun sasalenepan mah kitu manehna boga bebene bari jeung can bebeja kanu jadi kolot moal si ujang tara daekeun ngabohong ka kolot teh jeung tara daekeun mi gawe hal-hal tanpa dikanyahokeun kudu jadi kolot jadi cinek nama neneng kedah percanten ka emi yeunana teh can gaduhun kabogoh tempas Bu Halimah bari ngadilak ka pahamja engke mah ku Esti bade ditaroskeun pamitos aya Kang Nanana bade ditaroskeun we nah tos kagungan papacangan lebih teu acan nya taroskeun we mung eta upami teu acan bade kumaha neneng Bu Halimah kawas nu ngajugjugan eusi hate nu jadi alo panasaran hayang nyaho naha naon maksud napangna alo menita letena keur hayang nyaho soal eta ditanya ku Bu Halimah harita teu burung pamulu Neng Esti bareubeuh beureum para mitra beungeut cenah janten naik pamulu mah biasana naon teh ngagambarkeun kaamek para mitra gitu namung pami beungeut Esti bareubeuh beureum ngemu ka era tapi bubuhan mojang kota ka era dengan sakeudeungan cikna kasebuk mojang wanter bisana keur nyumputkeun semu nyemputkeun kaayan hate nu sabenerna kalayan sonagar pok Esti ngomong kieu mal bade naon-naon mung hate Esti mah bingah we pami Kang Nana teu acan kagungan bebene mah duka ketang kumaha engke we lah bibi Esti anjeun ka tokonya tiasan teh bi Esti nyalengorkeun obrolan nu dipalar bisi mamang jeung bibina ka papanjangan tatanya jabatinya di manehna teh aya maksud kadua leutik para mitra kajangnana jeung deui aboga maksud manehna hayang balanya ka toko mung hanya kal waktosna ka bujeng seep dicekapkeun duwi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna nyaeta Ingkar ieu dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian kaopat mangga atuh para mitra wilujeng kantun bae kasadayana sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios